ece abdi mah ieu gaduh murang kali teh meuni rewel teh pisan. Eeng ciga Sok inget zaman keleutik dikasirieun supados teu hilap nostalgia anana subscribe heula. Jadi dialogna seolah-olah nya nurutan kumaha kolotna nya sapopoena gitu. Contohna kieu misalna. Bahasana kayak gitu we. Nah, si budak nu kahiji misalnya rek budak laki rek budak awewe sesuai gender benernya ada budak awewe budak laki ge nah, anu umur 5 genep tahun itu 7 tahunnya 8 tahun masih keneh eta teh nya anyang-anyangan ngaranna teh gitu nya. Aya nu dibekalna anyang-anyangan mah boneka gitu nya. Terus karemong nu nina atau apa yang indungna keur ngais orok gitu tah. Nganjang namu caritana teh